Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu urang ngabahas ngeunaan gaya kapamingpinan Sunda. Wilujeng diajar. Ngeunaan tipe atawa gaya kapamingpinan Sunda kapanggih dina naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dina taun 1518 Masehi. Cek eta naskah, kaharmonisan pamarentahan teh nyaeta Tritangtu di Bumi atawa tilu panangtu kahirupan di bumi. Nyaeta Sang Prabu, Sang Rama, jeung Sang Resi. Saha ari Sang Prabu teh? Sang Prabu teh nyaeta pamimpin roda pamarentahan eksekutif, pamimpin formal pamarentah. Salaku Prabu kudu boga palasipah ngagurat batu atawa boga watak anu kukuh atawa teguh jiga batu nya. Nyaeta taat tur patuh dina ngajalankeun hukum tanpa ayana rekayasa. Nah itu Sang Prabu jadi kedah boga watak ngagurat batu. Nu kadua aya Sang Rama. Nah ieu mah golongan masyarakat nu dipikolot minangka wakil rahayat legislatif kaasup di jerona kulawarga jeung masyarakat. Nah salaku Rama kudu ngagurat lemah atanapi taneuh nangtukeun nu kudu dipake tekincakan atau napi pegangan. Nah tadi mah Sang Prabu kan kedah ngagurat batu sedangkan ieu mah Sang Rama kedah ngagurat lemah atanapi ngagurat taneuh. Nah nyaeta ngawujudkeun kulawarga anu ayem tentrem. Sang Rama ya. Salajengna aya Sang Resi. Nah ieu mah golongan masyarakat anu pancena atanapi tugasna teh ngaberdayakeun hukum agama dari gama jeung nagara atanapi yudikatif. Nah, Sang Resi mah kudu boga palasipah ngagurat cai. Pami tadi Sang Prabu kan ngagurat batu, Sang Rama ngagurat lemah atanapi taneuh. Nah, ieu mah Sang Resi mah ngagurat cai, nyaeta boga watek nentremkeun dina kaadilan. Nyaeta mawa masyarakat dina ngahontal kasugemaan lahir sinareng batin. Nah, eta tilu gaya kapamimpinan Sunda anu kapanggih dina naskah Siksa Kandang Karesian dina taun 1518 Masehi. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana paratosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.